lamun kurang ditutur encan ditutur ge karena geus lalieur ai rukun teh anu disebutkeun rukun teh naon ibu ayat ayat ibu tanya ayat rukun teh naon eta teh hartosna rukun apa rukun atau sedang baca masa keren dari HP itu teks sebagian keterangan anu disebutkeun rukun teh nyaeta salah sawios perkara anu kudu dilaksanakeun sameme migawe hiji pagawe itu atawa ngamimitian urang migawe. Jadi salah sahiji perkara nyaeta anu kudu dilaksanakeun sadina nalika mimiti migawe eta perkara. Contona urang anu janten pokok rukun salat teh di antawisna naos Fatihah. Eta teh ditentukeun rukun. Tah lamun urang babacaanana Fatihah leres, insyaallah ka ditu bakal leres. Itu para kuat. Lamun ayeuna babacaanana Fatihah tahu ka ditu nanti. Sieun henteu urang sah dina salatna minimal mungkin sampurna dina salat. Tina naon? Tina sabab dina aosanana nyaeta naos surah Fatihah. Sabab dengan tata cara pembacaan teh aya dua rupi kalpatan. Hiji disebutkeun lahan jali, kedua lahan khofi. Ari lahan jali mah kadituna anu ngarobah bahasa jeung ngaruksan makna. Contoh lamun huruf hamzah mu'ain muksan barobah bahasa kajian muksan makna kata itu huruf lahan jauh atau huruf ha muha di sabalikna kata itu lahan jauh atau patuker baris nah sami eta oke ya berarti lahan jadi hukumna kumaha atuh eta teh hukumna haram pantes edek henteu urang naon sahna salat sabab geus migawe dina sababna nyaeta peda ngaosna opat diajarkan urang ilmu alat baca Al-Qur'an